Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil Islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring difi hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Bojong Samping Sarung, keluarga besar DKM Masjid Al-Ikhlas. Hakikat izin Allah ia acara bisa terlaksana wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon prosesna? Hiji perjuangan, kedua pengorbanan. Ieu doang omak wae perjuangan. Perjuanganana naon Asep? Geus kebel panitia nyirian tanggal. Hayang ngadatangkeun si Asep Mubarok. Ulah neuleuh we na HP, hayang neuleuh asli geuneukna. Puas ya. Amit-amit. Wasilah kersana kilanceuk Kang Arsada anu ti sampaleun. Teu eureun-eureun nelponan ka aing. Sieun aing teu datang. Teu kaur engek molor, kering deui, ares sadut deui, ampun. Kunaon sih nelponan wae, sieun teu datang, mun teu datang aing nu digebugan jeung si Deni. Anakna. Unyu bapakna nya anakna nelponan. Niribet aing teh dua jelema teh, anak jeung bapak, amit-amit. Biasana lamun berangkat di Cikampek 2:30 paling lambat Isya nyampe. Blagu geus teu ngomong balik ka ditu ge kayak salaman lain. Haji suka bawa kasep aing. Ka mana? Harus berkat patukur jeung aing ah. Kasep tuh Bu. Naon ini? Munah wae. Ustad Fikri we naik tadi karario udah ganteng, aing naik sia tungkul, hancurlah hatiku. Atuh Haji Fikri makasep bodas aing geuneuk, Fikri mancung aing pesek, Fikri jangkung aing pendek, puas. Awas ya ini ku aing. Haji hati-hati Haji. Coba ini. Masya Allah. Hayang teu boga anak, tah doang Haji Fikri ngajina kitu hayang teh. Di pasantrenkeun teu ngimpi sia mah. Rek jadi di mana?
sarua jeung melak lamun sia mah kenon Bu melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali kahulu botak malah hasil pasantrenkeun itu bisa ngalatih ngadidik nama tak kudoakeun di budak nu marasantren sing ngarasil ilmu sing jaradi ulama-ulama Allah amin ya Allah ya Rabbal tuh poho aing nepi ka mana tadi teh tah eta kitu daripada poho aing aya perjuangan para panitia biasanya kula lamun berangkat 2:30 sore isya lambat geus datang abi mah hampir jam 9:30 karak datang jam 10 ternyata di jalan teu bisa diprediksi jalan Bekasi arah Jakarta aya pengecoran nu kuduna 4 jalur mobil disajalurkeun madet di jalan tol eueuh gang soalna geus we nuturkeun eta jubur truk we aing nuturkeun salamat asup tol Jagorawi keluar Bogor ternyata di Dramaga madet deui bae jalur Bogor ka dieuna jam 6:30 karak Cigudeg macet deui bae keur pengecoran eta non Cigudeg Cilame ya jalur Cilame geus guguru tuh aing saja jalan geus mah beuteung lapar aing coba ieu panitia arsada nelpon deui teh nyaho aing keur pusing di jalan ya Allah coba ieu Pepe pemuda Pancasila ngajemput ti jam 4 eta teu nyararatu pisan eta tapi dijamin ku ketua ku Kang Ucung ke Kang Ucung aya di mana buru minta ke juga panitia PP karunya itu mau motor mengisi kekieuan leuleus tadi atuh ongko ngabal aing tapi ngabedededek ya nehang nyuruduk aing tadi tah soreng beuteung eta pangaruh lapar eta perjuangan ulah dianggap sepele pemuda Pancasila rela ngorbankeun tanaga pikiran nungguan aing di Cipanas atuh panitia ge dak diduk di dieu sieun aing teu datang lamun teu datang panitia nu digebugan ku masyarakat maaf rajaban nu disebut rajaban ieu hajat lain hajat pribadi hajat masyarakat hajat salalembur sok terehkeuna kana fitnah lamun di mana gagalna eta naon sababna ketika aya rajaban mah hajatna hajat masyarakat kan bae kalah cukup ieu ge Kak eta kursi bangku plastik ieu ge teas tadina sugan teh ieu jok kungkul lamun ngenyod aing eungap ternyata teas ieu geunaheun ieu sabab kulah yang nu teas aing teresep nu ngenyod sok deui jang KKP di dinya sok kakak diuk di dinya tah kitu pan aing boga jasa jadi tah sok geura tah kitu menehang nyabok aing Nges, jangan bergerak apapun, diem. Nges, lega sakit mah lega. Aing moal tatajong ieu moal. Kecuali aing kaserupan di tajongan ku aing. Ih, aya wae. Cicing aing reuwas atuh kaget bieu. Cai loba-loba teh ge botol. Herang kabeh di beureum. Susu kula mati lupa favorit cai hiji cai bening herang eta ti isuk nepi ka lohor cai herang ti lohor nepi ka jam 11 malam cai kopi hitam di jam 11 malam sampai pagi susu anu ujungna hitam maksudna susu di kopian mumun sia ngeres bae sama pikiran teh gas sedengakeun gas aya perjuangan sabab lamun nepi ka teu datangna nu diondang panitia wirang izin sementara masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia bener nu pro ngadukung nu pro ngupahan lamun mubali can datang kori can datang sabar bae ke di jalan macet mereunan ngupahan tapi anu kontra mu puas kau mau nepi ka teu datangna lebok ku sia aing geus teu percaya saya eta jadi panitia
bisa nama hido nyalahkan bener bari teu mayar pisan deh biasa nu panggalakna kitu. Alhamdulillah ya izin Allah kula bisa hadir sok sanajan rada lambat tapi kaselang terus aya pengajian Qori Internasional Ustaz Fikri. Alhamdulillah tina pengorbanan disusul ku perjuangan perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankan, bukti aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen. Jujur ieu lain nu panitia lain nu batur ieu bener teu geuning dipake di dieu pan dibayar make harta para panitia bener. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para pemuda, para santri, masyarakat milu bebenah ieu tempat supaya nyaman anu halal hadir. Tanada dikorbankan, bahkan ieu pot kembang kadari ieu dan teu indit sorangan ieu teh kembang singgarantung henteu narempel sorangan make tanaga jelema ditempel-tempelkeun jadi indah kreasina bagus ya hebat berkah ya bener ya Bojong Sarungnya Bojong Sarung berkah ya taneuhna alus subur ya ditanceban besi bijil daun kakarak aing neuleuk ya karak manggih nancepkeun besi bijil daun nancepkeun ini jadi randa power ya berkah ya Bojong Sarung. Alhamdulillah tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan bener teh korban pikiran sieun si Asep Mubarok teu datang mun teu datang panitia ribet di Arsada jeung Cedeni wasilah digebugan pikiran dikorbankan. Lamun di kota ya geus ribet dia sabab aya jadwal-jadwal kula rajaban jalur kota can masih kena menang izin gara-gara indungna si corona datang si Omikron eta teh indungna eta di Afrika lahirna saya eta mah keleungit Omikron datang we akina si Politron si Megatron terakhir uyutna eta Toronton amit aing teh ku aya wabah protokol kesehatan masih dianjurkan di perkotaan di urang mah zona hijau. Alhamdulillah di dieu mah aman alhamdulillah. Tuh Omikron ge lieureun yang alamat di dieu balik deui ka Afrika kan itu teu kapanggih Bojong Sarung mah cek Omikron tanyakeun ku sia ka ditu ka Omikron tak calalager di dieu mah alhamdulillah. Di kota mah pan protokol kesehatan kudu dipake kerumunan gitu da kula ge boga babaturan petugas Covid sok ngelingan bae nganasehatan unggal poe ngontek nge-SMS jadi mana yang ceramah Lebak Banten tetap protokol kesehatan kudu dipakai dijaga urang mah da ikhtiar wajib hakikat Allah nu nangtukeun kadang-kadang nu paeh lain gara-gara corona bae bener teh jeung teu ngajamin nu make masker teu kena ku corona atuh nu berita sok aya ratusan perawat kan mararaot kena ku Covid apa perawat teu make masker atuh memeh urang ge maranehanana nu make ti heula waktuna kena mah kena bae dokter ratusan nu maot kena ku corona apa teu make masker dokter atuh memeh pasien manehanana nu make ti heula bener teu ngan ikhtiar mah tetep wajib sekolah gede elingan awas ji 3M naon mencuci tangan geus tadi nyatu tuh biar geus ku ngomaleungeun geus nu kadua jaga jarak ji ya iyalah saya ceramah jaga jarak can pernah ceramah na tonggong nini tuh sabaraha meter nu katilu ji masker aya di jalan mah dipake bae tadi berang-berang mah dipake di jalan da paur aya operasi nah itu make masker pe kena operasi aing make jubah push up di jalan atuh isin aing make gamis push up mending make masker geuning eta teu dipake ceramah atuh kagok aing ngomongna ceramah make masker ngabeleg-beg aing ngomong khusus aing maskerna menang nyieun pamajikan setia pamajikan aing mah Kak ulah meuli masker di mall tah geus meuli tah neng tah geus nyieun sorangan menang neng tah sok pake dipake ngeunaheun ngokop tuh BH na digunting sabelah pakai masker ku aing geunah eta make masker eta asal dipake ta masker eta aing hayang geura balik wae aneh pangaruhna eta tak bapak-bapak balik ti dia geus nyarieun masker masing-masing di ieu mah BH pamajikan kutang na gunting sabelah nu teu dicuci 3 bulan eta penting dipake isuk tae eta wih wabah eta virusna leuwih ti corona eta mah
nu penting ieu Rajaban niatan ku urang ieu pengajian jadi vaksin sejati. Amin. Sabab dina peringatan Rajaban pasti dibacakan Quran, dibacakan sholawat Nabi. Cocok jeung keterangan Nabi, di mana di hiji tempat dibacakan Quran, dibacakan sholawat ka Nabi, maka kontan Allah ngutus ribuan malaikat rahmat hadir ka eta tempat. Rek naon? Nurunkeun rahmat jeung kariduanana, lain rek nurunkeun wabah. Maka khusus urang nu halal di dieu sadayana masyarakat urang Bojong Sarung, mudah-mudahan sing disalametkeun, dijaga, diraksa ku Allah, dijauhkeun tina balahi, dijauhkeun tina wabah, disalametkeun fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nu sami nampati di haflah mubarakah. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai sing paranjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Kunaon aya naon eta ini kecalang aprek amin teh jadi kunaon eta ieu lalaki setuju awewe setuju pasti tuh kudu ribut kan doa nu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek nih penting para ulama, para kiai, para asatid, para jang umur sehat wal afiat, barokah ilmuna, barokah rizkina, diberi turunan saroleh solehah anu mampu neruskan perjuangan anak. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, nu sami kusim kuring dihormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ba'da salam al-ihtiram bangga sami-sami orang manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang masih diberi modal ku Allah komplit hirup alhamdulillah. Ya jasmani rohani masih kena karasa alhamdulillah. Dibandingkan yang dulur baraya, dulur urang tetangga babaturan urang nungis ngababatang tinggal tulang, jasadna awak nungis ajur ku bilatung dikubur, rohani nungis kembali menghadap Allah. Urang masih kena komplit jasmani, rohani masih kena aya, awak masih kena sehat, rohani kahirupan masih kena karasa alhamdulillah. Ngan eta dua modal jasmani jeung rohani lain antepen, dua anak kudu dieusian, jasmani eusian, rohani oge eusi. Parab jasmani naon asep dahareun inumeun geus eueuh pohona maraban jasmani mah ti mimiti braibeun tah hudang molor nepi karek molor deui tah huntu ngagiling terus nu amis nu gurih nu lada dedetkeun kabeh jang maraban jasmani. Para rohani naon asep tuh kiai gegerewekan rutinan minggonan ngabahas fikih, ngabahas wudu, ngabahas akhlak, ngabahas tauhid, ngabahas Quran minggonan anak datangan eta para rohani nasehat teh. Tuh kiai beres salat maghrib ngajakan istighfar 3 kali, tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah dzikir 100. Eta teh para rohani ngan aneh zaman ayeuna loba jelema teu adil hirupna di dunia ngan ukur mentingkeun eusi jasmani wungkul, rohanina kosong tina dzikir. Bener? Aya teu urang di gara-gara rohanina telat teu keeusian ku nasehat, gara-gara kamari teu milu ngaji ngadadak laleuleus aya teu. Nutilok ngaji jararak jak bae, bener. Tapi lamun jasmani telat teu keeusian leuleus, bener. Teu keeusian dahareun, bener teu. Contohna we Ramadan puasa tanggal 1 pan geus kokoloyongan bae. Anu geus tahun kamari puasa gedeung deui urang puasa. Nu geus kaliwat tiap Ramadan nu puasa mapan leuleus komo tanggal 1. Cikampek Karawang tetangga kula masyaallah daerah sawah. Tanggal 1 Ramadan puasa maksakeun gawe macul ka sawah. Geus kokoloyongan eta macul. Da jasmani telat teu keeusian dahareun kudu nunggu magrib wae. Dur bedug lohor ngong ada di masjid pacul diangkat da geus capek geus lungse leuleus. Leumpang nagelengan sawah geus nyangeyeng. Dedeleuan geus kararoneng. Neuleuh cai kieu di sawah doang kolek. Padahal tai budak ngararambang. Itu pengaruh lapar masuk salah dedeleuhan. Datang ka imah pamajikan ngarengkol mabok jengkol keur saur.
dihudangkeun ngagibeg kabeh nyai geus masak kakakku lapar-lapar ting leuleus poe ieu ceuk pamajikanna bari hudang molotot ai kakakku teh eling karek tanggal hiji Ramadan pan puasa ieu teh atuh biasana leuleus ai puasa mah tahan ke magrib alhamdulillah di Cikampek kabeh tatangga bulan Ramadan parwasa tanggal hiji mah geuning make mah sabab kadituna loba nu ngadadak kaserang ku panyakit mah 5 menit di kabedug maghrib rek buka puasa geus ngariung keluarga besar kabeh rek buka puasa bersama ninina akina incuna wa na mamangna bibirna lanceukna minantuna metohana kabeh aya keur ngariung kolekna baskom incuna mah geus ketap neuleuan kolek kaditu lah ceng bager tong didinya ya doang di TK yang ceramah kieu ya sa indungna aya teh indungna tentu kamamah heula jeung bager kasep kamamah heula ka ditu jeung nya aing jadi sieun tong ngolototan aing atuh percis indungna cok bager di ditu bager kasep tiris dinya mah tiris ngiuhan sak tah sok bare duit 3 juta mah atuh gara cenah jajan ka ditu tah colok calik ceng guys aja ka dia itu neuleuna ka dia deui pan dia nu ngaji teh itu neuleuan budak we ka ditu ka dia mantak dititah indit jadi nu hadir neuleuan budak di deuleu aing teh di deuleu di dieu aing jadi eleh ku budak dua eta yes kupingkan bu 2 menit 3 menit deui ka bedug magrib siap-siap nu karunya cau memeh buka puasa 3 menit deui eta cau nasibna tragis geus telanjang bulat cau geus merosot kabeh cangkangna geus tanpa busana polototan nungguan bedug maghrib dur bedug maghrib di masjid angong adan waktu buka puasa telah tiba Allah nu adan can nyampe kana akbar cau geus beak opat kaciri tanggal hiji mah dendam kabeh cau disikat kolok digabres rujak dihantem kejo sikat giliran beuteung eungap ka merekaan singgareang ka masjid taraweh eungap jaba imamna reli deui da eta nu kapake atuh imam lambat taraweh kadege sarakaat aki-aki ngimaman taraweh digotong ku budak ngora selapkeunna bedug cek aki-aki goblok aya diperkosa ieu teu kapake imam nawe anak muda wis ustad muda guancang kapake nu dipakena eta pan imam Ustad Valentino Rossi Bilalna Max Marquez saruan eta jeung jamaahna mun di imaman kuno guancang semangat shalawat ge pabeulit eta sallallahu alaihi Muhammad Aisyah teh maca shalawat apa ngepung bangsat batur sallu alaihi atuh imam asa dirojok jubur mau gurubug imam naik Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin cek malaikat teh darah tinggi kabeh jelema ieu Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafiruna antum ta'buduna wa la antum ma'buduna ma'bud wa la ana 'abudu ma 'abadtum wa la antum ma'buduna ma'bud lakum dinukum waliyadin Allahu akbar Sami Allah liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim eta nini mah tumilu nangtung deui diuk bae cek babatonna mah sarokat deui capek ngetem bae cenah ngetem aya tarawih ngetem segala rupa Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar imam eta cek malaikat leboh ku sia atuh ulah makmum diburis jaga capek imaman gegerbegan kitu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Allahu akbar laku ita imam edan gitu
tapi resikona berat naon aki-aki 15 araruta nu 5 eta aki-aki nilep huluna balik taraweh digarotong atau itu nilep kumati naruh kungudag imam nyungsep aki-aki kunon bah balik taraweh digotong mabok taraweh oh taraweh mabok bah ya iyalah imamna dioplos imamna mabok cik atuh ti rajab ka rajab kirang barah hasil rajaban salat jadi khusyuk atuh tumaninah benangkeun aya ketenangan dina ibadah sing aya hasil rajaban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Oke, urang untung ku Allah dibere modal 2 daya. Aya jasmani, aya rohani, aya deui 2 daya modal ti Allah beda jeung kafir urang mah komplit modalna. Naon 2 daya eta Asep? Hiji anu disebut daya fikir akal, nu kadua anu disebut daya zikir iman. Urang mah aya akal, aya iman beda jeung kafir. Ai kafir mah modalna hiji akal wungkul iman teu aya. Imanan tuturut munding. Ai urang mah komplit aya akal aya iman ngan eta 2 modal maaf ya urang fungsikeun dina relna heula masing-masing dina jalurna masing-masing maksudna naon kunaon Allah mere modal ka jalma umat Islam 2 daya aya akal aya iman supaya urang mampu ngabedakeun hiji kajadian mana kajadian nu disebut biasa mana kajadian luar makana aya akal aya iman supaya mampu ngabedakeun mana nu biasa mana nu luar. Lamun kejadian Isra Mi'raj ieu biasa apa luar biasa? Berarti lamun luar biasa bagian iman ieu mah. Iman heula ulah waka ku akal. Maksudna naon? Ari akal mah fungsina jang ningali nu biasa. Lamun iman bagian nu luar biasa, kudu mampu mungsikeun heula. Sababna loba jelema salah neuleu. Pabeulit nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Beas dianggap pasir, pasir dianggap beas. Loba jelema salah neuleu ayeuna teh. Bikang dianggap embe, embe dianggap bikang. Sababna loba bikang doang. Cek si Mumun bieu. Loba bikang doang. Embe, pandai embe keluar sok kadeuleu juburna nya. Ayeuna di jalan bikang sok loba nu kadeuleu jubur. Oh loba. Di dia wow di dia mah yakin kadeuleu rapi nutupan aurat tuh nyaho aing ge keur ngaji biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung make kutang somplak sabelah leuheung mun herang geuneuk leuheung mun mulu sapur parat ka jubur digaro mending ngebul ih najis boro-boro merangsang najis teh seueul aing neuleuna ge tapi di dia mah geus biasa alhamdulillah. Jadi mana cara nu kudu ditarima ku akal perkara nu biasa contoh aktifkeun logika akal maaf syariatna bluetoothna aktifkeun supaya teu salah neuleu akalna diaktifkeun akal ak dibere contoh di Cikampek di Karawang aya sungai gede ngaranna Citarum. Isuk-isuk si Asep Bubarok ulin ka Citarum neuleu aya truk gede keur naikeun pasir. Si Asep Bubarok balik heula ka imahna meunang 5 menit si Asep Bubarok ka sungai Citarum deui kagetna kunaon neuleu eta truk geus pindah tempat bisa nyabrang Citarum padahal eta sungaina luas gede jero banjir tapi 5 menit truk bisa pindah tempat nyabrang sungai nu sakitu gedena biasa luar biasa. Sing kompak jawabna biasa luar biasa biasa nah make luar biasa pan aya jembatan astagfirullah jauh ka tower jauh loading teu gablek kuota teu aktif eta bluetooth biasa luar biasa. Nah, mulai aktif ayeuna mah biasa. Naon sababna? Korok ngeuh. Pan tadi geus dibejakeun loba jelema salah neuleu nu biasa dianggap luar biasa karek dibejakeun terjadi di dia ternyata
aya truk nyabrang sungai disebut luar biasa. Kecian deh lo. Di jalan raya sok neuleuh aya jembatan, aya di handapna sungai, mobil bisa nyabrang, biasa luar biasa. Kunaon sia teu inget kadinya. Biasa menang nyieun jelema, bener teu? Nah, mulai aktif ayeuna mah. Eta ku akal bae. Ayeuna iman mulai aktifkeun. Awas ya, ulah loading deui bae. Dibere contoh deui. Ieu mah sejarah, riwayat. Israel nyebutna Moses, umat Islam nyebutna Nabiullah Musa alaihi salam. Dina sejarah Moses diudag-udag ku Raja Ramses. Nyaho Raja Ramses adina Kejo Rames. Firaun laknatullah. Nabi Musa diudag ku Firaun rek dibunuh. Kapojok Nabi Musa ka Lautan Merah. Lumpat ka hareup Lautan Merah membentang luas, balik di kaburi Firaun geus deukeut rek ngabunuh. Bingung Nabi Musa nyalametkeun diri kumacarana. Parahu eueuh jang nyabrang lautan nyieun heula jembatan puguh jelas harita can anu dagang semen. Nabi Musa mentok na minta tulung ka Allah, ya Rabbi tulungan abdi salametkeun abdi. Allah nitah ka Nabi Musa, idrib bi asakal bahra. He Musa, teungeul Lautan Merah ku tongkat anjeun. Maka diteungeul Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa, prak berai belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Mampu Nabi Musa menyeberang Lautan Merah tanpa pakai jembatan. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Cek akal luar biasa, bener. Ayeuna dihujah. Naon sababna luar biasa? Blok belah dia heula. Sia cicing ke. Naon sababna luar biasa? Belah naon sia nu belah? Jeung aing tong ngomong-ngomong belah ah. Belah naonan nu belah, ujung-ujung belah wae. Naon sababna luar biasa? Loading anu ngomong mukjizat belah dia. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna luar biasa? Terus ada anu nuluan ka langit segala rupa, neangan hadam hangit. Pepe perwakilan Pepe. Biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna luar biasa? Laut dibe sehingga Nabi Musa mampu nyam. Berarti eta biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa? Lautna ayo bulak balik didinya. Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan, biasa luar biasa. Cek akal luar biasa. Dihujah naon sababna? Anu ngajawab mukjizat Allah, berarti imanna geus aktif. Anu ngahuleng loading deui bae. Biasa luar biasa. Naon sababna? Mukjizat Allah. Lamun geus dijawab karena mukjizat Allah, saha nu wani ngahujah deui ka Allah? Atawa kieu, biasa luar biasa. Naon sababna? Iman hudang naik tidinya. Cek iman, subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu kudrat iradat Allah. Subhanallah, itu ilmunya Allah. Lamun dijawab langsung ke Allah, saha nu wani ngahujah ka Allah? Leuwih ti itu, Allah mampu ngayakeun. Subhan. Tapi lamun ku akal deui terus mapai manjang. Biasa luar biasa. Naon sababna? Ajaib.
bisa dihujah. Naon sababna ajaib? Jembatan bisa nyabrang. Berarti luar biasa, luar biasa. Naon sababna luar biasa? Teu karti ku akal. Naon sababna teu karti ku akal? Aneh. Naon sababna aneh? Luar biasa. Atuh bolak-balik we didinya. Tapi lamusung iman anu ngomong subhanallah, itu kekuasaan Allah, itu mukjizat Allah. Sanuan ngahujah ka Allah. Ulah ngabelah lautan merah, Allah hayang ngajungkelkeun lautan merah, Allah bisaeun. Subhan. Kaitan jeung Isra Mi'raj pas pantes kejadian Isra Mi'raj Nabi ku Allah dipertegas dina surah Al-Isra ayatna diawali make kalimat tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana ismun bi ma'na tasbih. Subhanallah dilalatan ala ta'jib nuduhkeun kana kejadian anu luar. Pokoknya dina ayat kalimat tasbih eta bagian iman bahwa eta teh padamelan Gusti, dipidamel ku Gusti, digerakkeun ku Gusti, diperjalankeun ku Gusti Allah. Nambah ke dibahas kitu Asep, ayeuna aya jurig nyiliwuri setan milu mijah. Mama ke pakaian Islam ngaku Islam tapi mehna boga pendapat cenah Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ruhna wungkul henteu jeung jasadna. Maaf. Lamun Nabi Isra Mi'raj ngapung ruhna wungkul jasadna teu milu, atuh berarti Isra Mi'raj Nabi palsu henteu asli. Lamun kitu carana ngimpi Nabi, berarti salat 5 waktu hasil ngimpi. Sedangkan Isra Mi'raj Nabi itu asli, pengalaman Nabi dohir batin, ruh dan jasadnya mampu. Emang Nabi eta terbang ngapung boga pesawat terbangna teu boga? Boga duit miliaran dolar seperti Amerika ngaberangkatkeun astronot ka bulan teu boga. Boga pesawat ulang alikna ruang angkasa Nabi teu boga. Tapi ruh jeung jasadna berangkat, ruh jeung jasad. Berarti asli. Kok bisa? Bisa. Naon sababna? Sabab Nabi lain lempang sorangan aya nu ngalempangkeun, lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkatkeun. Saha? Allah Subhanahu. Dimimitian ku tasbih di tengahna aya kalimat bi abdihi, lain biruhihi. Abdun, yang namanya abdun itu hamba, yang namanya hamba tafsirnya adalah ruh wa jasadih, ruh dan jasad. Iman heula bagianna Isra Mi'raj, ai ku akal heula mah moal kaudan. Sabab ilmu Allah ieu mah bagian lamun iman geus narima, akal ge narima. Cek akal atuh naon nu teu kaharti ku akal? Kaharti ku akal Nabi bisa ngapung kaharti. Nah, pan lain kahayang Nabi, kahayang Allah. Atau geus nyarita kahayang Allah, ulah ngaberangkatkeun Nabi Isra Mi'raj, Allah nangtungkeun langit mang juta-juta tahun ti mimiti dicipta. Hayo siaran ku sia, di mana tihangna eta langit? Bener? Bener? Penting kudu aya bulan cang, berang kudu panon poe cang. Siaran, stop kontakna di mana eta bintang bulan. Geus iman bae tinggal maca tasbih subha. Iman bagianana. Kieu we lah, si Asep Bubarok hayang ulin contoh. Rek ulin aing kasih Deni. Dan aing ngadon ngopi, lain mau aing ngaji lain, aing ngopi bae kadinya. Jauh-jauh pokoknya ti Cikampek rek ulin ka Bojongsarum. Berangkat jam genep, lamun lancarna perjalanan 7 jam contoh. Berangkat jam genep 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam 1 nepi 7 jam ngan memeh berangkat ya baju nu dipake digantungkeun di imah si Asep Bubarok dina paku, dina kusen paku jandela aya sireum keur ngabaris jajar nu hiji eta sireum asup kana kantong jas dipake ku si Asep Bubarok, jasna berangkat ka dieu jam genep isuk nyampe jam 12. Ternyata datang ka dieu bidan Iis, Deni keur kalaluar eueuh. Atuh si Asep Bubarok balik deui ti dieu. Genep jam deui ka ditu. Magrib nyampe deui ka Cikampek. Bajuna digantungkeun deui di Mas Asep Bubarok eta sireum bijil tina kantong jas. Panggih deui jeung babaturanana nu keur bararis dina kusen panto anu teu milu ka Bojongsarum. Cek babaturan anu teu milu ai sia ka mana bae.
Ceuk eta sireum aing ti Bojong Sarung Lebak Banten cuk babaturan nu teu milu sia edan ngimpi sia mah sia boro-boro lempang ka Banten karak kaluati imah si Aceh Mubarok paeh katincak sia mah teu percayaeun babaturanana tapi yakin teu eta sireum bisa berangkat 12 jam bulak-balik Cikampek Banten Banten Cikampek yakin teu ruhna wungkul apa jeung jasadna ruhna wungkul apa jeung jasadna kok bisa sabab lain lempang sorangan aya nu ngalempang lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat saha si Asep naik naon si Asep naik mobil sireum naik jas ulah pabeulit sia sireum naik mobil aing naik jas ekna naonan yakin karena akal asup teu lamun iman geus narima naon nu teu kahti ku akal sebab untuk Allah kejadian apapun Allah mudah mengadakan subha innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun kadituna eta ayat naon pasubhana Allah mau mengadakan apapun mudah bagi Allah tinggal kun jadi maka jadilah subha dari Isra Mi'raj bagian iman heula mun iman geus narima akal ge narim ieu ngaberesan akidah heula urang teh ku Isra Mi'raj teh kaimanan urang ulah goncang lamun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna atuh Allah apes teu kawasa kitu mah nya sedengkeun Allah teh maha kuasa qadirun muridun punten ibu pak ayeuna diudag ku akal wungkul cenah teu kaarti ku akal ulah wa ka Isra Mi'raj tanpa iman akal wungkul urang makena atuh hirup urang ge teu kaarti ku akal sabenerna mah maaf pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung jawab pernah teu ibu-ibu nyaho sugan pernah sabaraha bulan bapak-bapak sugan leuwih hafal sabaraha bulan pak da bapak sering ngalongok sabaraha bulan bener sabulan 8 bulan bener coba hitung ibu hamil sabulan geus aya orok can tuh 8 teh kohos sok bohong teh boro-boro 8 bulan sabulan hamil can aya orok berarti 8 geus kurang hiji tah atuh karak sperma sabulan mah gumpalan sperma 2 bulan hamil geus aya can Allah karak nyiptakeun daging tina eta sperma 3 bulan can Allah nyiptakeun tulang belulang pikeun nguatan eta bangunan daging dina rahim ibu ka 4 bulan dibentuk ku Allah jadi janin dina rahim ibu nyiptakeun janin Allah di dinya naik ka 5 bulan karak Allah niupkeun roh mulai karasa usik dina beuteung ibu ti 4 bulan hamil naik ka 5 bulan eta budak karasa usik mulai dihirupkeun ku Allah bener teh nah jadi eleh ku kuring berarti tandana kuring sering ka aing namplok nama geus di aku eueuh di pagawean aing Hepan karasa ku ceuk geuning sok bebeja ka salaki kakak tata budak eta geus usik geus najong salakina ribut ngajak futsal tolol nyiaran lapangna di mana belah mana nyai belah katuhu geus 2 minggu lalaki 7 bulan hamil kak budak teh geus 1 minggu dikencak bae lah bikang 3 poe derek ngajuru ka budak teh di tengah bae bencong atuh pikir bae ku sia mun katuhu lalaki kenca awewe tengah-tengah sebel deh ayo orok biasana lahir eta mah lain orok teh lahir teh sebel deh bala berarti kebona tara diurus eta tilok di Korea dia amit-amit Yuhan teu loba orai lain nyengir mikir uun
Rodiah acah dengekeun, omah dengekeun, ipah acih dengekeun, acah heh, en dengekeun, 4 heh, itoh dengekeun. Lain nyengir sunat eta, ngored eta sunat, lain jorok. Pasunatan ti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam anu disampurnakeun ku Rasulullah hiji nyundatan khitan, nu kadua nektekan kuku asal ti Nabi Ibrahim asalna pasunatanana, nu katilu nyetrip kumis lamun dilalaki, nu miara kumis awas tah di strip ulah ngaliwatan bibir, suga jembatan leho kadi ulah. Kaopat ngerok bulu kelek sunat, ulah jabri doang ngelek kotok hideung. Nu kalima ngerok bulu sayang careuh, ya, yang dilalaki sunatna dikerok, mun bikang sunatna didudut. Kebayang sing jalepret. Pew pew geus senar gitar ge eleh eta mah geus. Si Asep panyiksa piraku bikang dikerok atuh peureuh didudut peureuh Asep. Ece lamun hayang menang ganjaran harus berani peureuh. Mantak pulang rajaban ke di imah nyobaan. Selamat menyambut. Ya Allah. Bo berarti lamun dihitung 8 bulan borojol orok lahir, hitung ti 5 bulan hamil, 5 genep 7 8 salap, berarti 5 bulan pernah ngadon hirup di jero beteng indung ngapan. Udah gua akal, kaharti teu gua akal. Rek lewat mana napas? Hayo di jero beteng indung. Lamun teu aya kudroh irodah Gusti, ulah di jero beteng indung bari sempit lewat napas mana? Nyobaan gentong gede, drum. Cobaan salaki titah soka asup ulah 5 bulan kakama 5 poe be asup kena gentong kayak dielas kabeh gentong na tong 5 poe 2 poe genges. Iya beteng indung sempit orok bisa ngapan 5 bul. Udah gua akal rek jalan mana napas eta orok, emang na beteng indung loba jendelaan jang napas orok. Ayo gerbang hiji-hiji nege para buteng bapakna. Allahul Muddabbir, Allah yang maha pengatur, fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradih. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Subhan. Tinggal iman karena dadamelan Gusti, iman karena ciptaan Gusti. Maka nakula ngabahas di narajaban dia mau ngabahas sebab Isra Mi'raj. Nu apal sabab hanya yang membuat sebab siapa? Allah. Ngan ku ayeuna peringatan Isra Mi'raj aya naon jang urang Asep, aya hikmah. Naon hikmahna atuh? Hiji hikmahna ieu Isra Mi'raj tazidul iman, tambah-tambah kekuatan iman ka Allah, tambah-tambah kekuatan cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah iman ke Allah kumaha Asep, setiap ningali neule ciptaan Allah biasakeun maca tasbih. Ceng urang praktek bari kelajaban naon bah urang keluar aya satu bisa molor teu tunduh bah ayo urang keluar pas keluar deuleu ceng ka langit itu naon caang bah bulan aya bintangna ceng aya endah tuh endah jasa bah sanu nyieun ceng Allahnya bah sok kira syukuran ka Allah kumaha bah tuturkeun subhanallah maha suci ya Allah nu geus nyiptakeun bulan jeung bintang sakieu endahna. Nuhun Gusti kula masih dipaparinan kesempatan kanggo ningali ciptaan Gusti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasil tarajaban setiap melihat kejadian luar biasa eta budak maca tasbih ka Gusti. Sore-sore geus hujan rep caang deui panon poe pelentung pelangi. Cek indungna nyai ka dieu itu naon di luhur langit tuh pelangi mah sanu nyieun Allahnya mah atuh geura syukuran eta budak balik kerajaban menang ilmu. Subhanallah maha suci ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah berwarna-warni. Terima kasih ya Allah masih memberi kesempatan kami untuk melihat ciptaanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ibadah setiap ningali dadamelan Allah.
tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kudu sering ningali dadamelan Gusti Allah, ulah ningali zatna Gusti. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jang naon, jang nambahan kekuatan iman urang ka Gusti. Ya malain ai rajaban unggal tahun ai hasilna eueuh. Neuleup langi sore-sore lain subhanallah. Buset. Kumaha ngecetna. Aisyah jadi mikiran ngecet. Atuh sekalian pikiran koasna sagede kumaha. Pikir deh kus ya estegerna nepi teu ka langit tolol. Geus bae iman subha lain buset. Pepe nongkrong berang-berang di jalan, peuting geus rajaban, pemuda Pancasila nongkrong di jalan. Aya bikang liwat. Jubur nyitak make legging. Pepe nunggu rajaban nele jubur nyitak liwat. Subhanallah, astagfirullah. Eta gitu. Atau maca tasbih Asep, maaf pandangan pertama tidak berdosa karena tidak disengaja. Kenapa harus baca tasbih? Karena jubur salah satu diantaranya ciptaan Allah. Makanya ujungna maca istighfar. Neuleuh kahiji teu dosa. Subhanallah, astagfirullah. Ya mah lain, pepe can rajaban. Jubur liwat. Subhanallah. Walhamdulillah. Di udag-udag ta. Si Asep mana si Asep pepe teh. Awas si Asep anterkeun deeng na motor engke. Aduh ditelek-telek malah di udag-udag teh jubur eta mah beuki pepena. Itu depan sok loba enak karena itu tong pepe wae da ustad ge sering neuleuh jubur gitu teh. Aing pernah ngalaman ngaji di Cikampek, tetangga desa mobil dipakai ku lanceuk, ai pengajian ba'da dohor geus make naik angkot bae deket ieu beda desa, make jubah aing berang-berang gamis naik angkot, dunia angkot nyeret ka juru penumpang sing celetuk Batman kasarung. Astagfirullah, aing disebut Batman. Cek aing sakali-kali deh nyebut Batman, ya angkot jeung sia di bawah hiber ku aing. Ngeunah wae nyebut Batman ka aing, aing teh Spiderman. Bisa beuleun teh. Ngaliwatan SMA, bubar budak sakola, naraek angkot ka beneran pan angkot majokna kieu. Pahareup-hareup bikang SMA rokna pondok. Bayang rok pondok dipake diuk atau makin naik. Ping-ping hareupeun aing jelas. Hancurlah hatiku. Atuh teh hancur kumaha aing make jubah, make sorban. Hareupeun ping-ping. Nu kahiji sorban aing merosot ragrag. Eta nu isin tibalik lain manehna nu isin, aing nu isin. Manehna mah teu isineun ieu. Ping-ping kadeuleu hareupeun anu make jubah, make gamis, make sorban malah ngahajakeun diukna teh di kieu-kieu tah. Aing guguru tuh hanya kala aing teu mawa lingis aing teh. Jadi aing nu isin, hakikatna isin ku Allah. Syariatna isin ku jubah. Hate mah guguru tuh bae ku kulutus. Hanya kala aing ngaji make jubah. Coba lamun make jaket lepis aing jojong neuleueuna meureunan teu isin teuing naing tungkul da eta hareupeun tungkul bari sungut teu eureun-eureun. Astagfirullah, astagfirullah. Sungut istighfar mata teu tahu diri ret deui. Sakitu teh mata kiai komo mata RT. Aduh ngahaja-hajakeun geus loba ayeuna awewe bikang geus leungit ka is awewe zaman ayeuna
geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor abahna majar gente model gaul nyieun rok teu diukur make napa luhur dah hayang kadele yang kadele kenal pot racing ernen nyaho aing geuneuk awas bu pak didik anu kahiji hikmahna tambah kekuatan iman lain urang bae nu hade di dia aya PR jang indung jeung bapana ye balik kerajaban datang ke ka imah pariksa anak-anak urang geus nepi ka mana kualitas imanna loba kolot ngantep ka budakna beda jeung baheula indung bapa baheula beda anak lamun jam 4 can kadeuleu sore disiaran kemana-mana sieun teu salat asar jam 4:30 eueuh disiaran kemana-mana sieun teu indit ngaji ka kiai loba ena mah kolotnya ka kotok dari paka anakna kotok jam 5 can ngampi-ngampi dapur tetangga diokorehan bisi kotokna ngontrak meureun tapi anakna teu salat asar teu salat maghrib teu ngararaji diantepkeun ku indung bapana bener lamun anak diantep bodoh dina agama imanna anjur maaf ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana kana neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha karasana nyeri hate dilawan kuno jadi anak sok ya zaman ayeuna nu disebut zaman era goblogisasi ayeuna lain globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak gara roblog ka indung bapa loba indung bapa nyeri hate ku anak zaman ayeuna loba murid goblok ka guru loba guru nyeri hate ku murid zaman ayeuna bener zaman ieu geus ajur ayeuna akhlak sopan santun tata krama budi pekerti geus leungit ayeuna leres teu baheula nitah anak meniku gampang nyeh ka dieu nok ka dieu pangbalikeun cabe tomat ka warungnya marek nyambel geurakeun indit budak ka warung ceng pangbalikeun bako daun kaung jeung pahpir nanya abah rek ngarokok beula mah bako daun kaung indit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate ayeuna mah ceng belikan rokok ka warung geurakeun nya samsu abah rek ngarokok lain indit ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng tolol ka warung molotot ka bapana jauh teuing bah ka warung ah nita nu sejen bae bah sore kulin nu ka kece minyak jeung barudak borok sendunggu di jalan di perapatan make motor bisa ditinggalkeun ku barudak bah sorry jabahnya nita nu sejen bae bahnya sorry bah ngaleos bapana molotot cek bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok ku aing budak baheula rek ngaliwatan indung bapa dodongkoan budak mah bah geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak permisi budak baheula anak urang kitu teh ayeuna ngaliwat kitu teh indung jajalanan pura-pura teu neuleuh diseret mereka nyungsep indung bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan syak buat luncat eta budak nincak beheung bapana mending ngek anak jurig juga eta geus nincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung aisyahnya tu jeung lamuru do atang indungna ih nyokap datang makolotna ah nyokep terajal bapak kolotna ih nyakop goblok budak teu eta bahasa jurig di mana eta loba kolot nyari hate kuan baheula rek panggih jeung guru di jalan cicing murid baheula mah ajrih isin ku guru sedeket karak dicek leungeun guru assalamualaikum pak bade ka mana kade ceng aceng ka mana bade ka payun pak ameng ulin hati-hati cengnya mun pak cium tangan deui assalamualaikum waalaikumsalam guru geus ngaliwat karak wani leumpang ayeuna murid gitu aya
dibalik zaman mah aya murid wani ngancam guru awas siapa mun teu lulus gebugan di jalan guruna balik deui ka sakola musyawarah jeung kepala sekolah bapak eta murid kula tanu wali kelasna kula luluskeun nemna goreng ya daripada bareuh cek kepala sekolah oke lulus handapna aya tulisan daripada bareuh goblok murid ngagebugan guru murid nu soleh guruna balik ngajar lempang da motorna di bengkel muridna mau motor eureun deket guru pak euy pak oh ceng motor di mana pak di bengkel ke di benerkeun apa diantarkeun ku kula nepi ka imah hayu jauh ceng keun bae pak teu naon hayu hebat ta murid ngan eubeun kitu teh muridna leumpang disalib eta guruna leumpang disalib ku guruna ku muridna murid nu mau motor pak tieu aja engkau mehong banget guru oh disebrot kenal pot sajur zaman nah kunaon make dididik keimanan eta budak ka Allah jeung ka Rasul supaya tertanam rasa cinta anu kuat lamun geus tertanam cinta anu kuat berani berkorban betul karena bukti dari cinta ada pengorbanan jangan ngomong cinta kalau nggak mau berkorban wow bener tuh atuh ibu bapak maaf jujur da cek nafsu mah mending diimah ieu teh tapi gara-gara cinta ke Allah cinta ka Nabi rela leumpang ka darieu titirisan bener tuh diuk sakebel-kebel jadi geus pegel bujubur bitis geus karasa eta teh da hayangna masih galoler neuleuh aing teh bari kieu teh cinta nu ngadorong urang ka dieu bener tuh mudah-mudahan cinta urang dibales karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita ya iyalah bukan hanya sekedar I love you tunggu tanggapannya you love me hasilnya yap milu mimilu baik atulah bentuk cinta mal ka dia da cek nafsu mah mending diim pan memeh hindit ke perang heula dina hate nafsu jeung cinta cek nafsu reka mana cinta nggak jawab rajaban nafsu ngahalangan hujan cinta nggak jawab keun bae aya payung nafsu ngahalangan di jalanna poek cinta nggak jawab baterai dicas nafsu ngahalangan deui si Andin rame si Andin cinta nggak jawab sinetron isukan aya deui tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih mengpeng aya umur keneh malam ieu tetap arek rajaban hebat eta cinta nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing di imah lapar tinggal ka dapur cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari rajaban bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun sarekna jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae teu kaop nempot tembok teu kaop neuleuh tihang pasti sok hayang ngadeuketan tonggong tak sabab belum geus nempel tonggong kana tembok kadituna ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu tak Nges bisa anu sare nges tong dihudangkeun keun bae kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare berarti kula balik teu kanyahoan sok di dieu nyengir balik ka imah mikir sia geus nepi ka mana budak wauhna ka Allah maaf turutan doang kolot-kolot baheula lamun ngasuh anak biwir indung urang mah teu jauh ti nami Allah bari ngahuapan budak, bari ngais budak, bari ngasuh budak, nyarekeun budak, kolot baheula, indung baheula aya nu kieu, bari ngobrol jeung orok Allah, ya Rasulullah, eta teh keur nguatan keimanan orok supaya karekam nami Allah, nami Rasulullah, ti leuleutik dina batin orok geus karekam. Allah, ya Rasulullah, oh lapar bager ceng, ayo dahar.
mere dahar indung baheula hebat tradisional kadaharan teas jang orok dibeuweung ku indung digayem heula bener bener teh baheula atuh eueuh blender baheula ieu we cap jigong eta urang keur orok seuri bae ngeunah bae mantak pantes aya penelitian baheula naon sababna loba budak baheula nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung mantak nurut ka indung anu geus jarang eueuh ayeuna mah geus aya blender ayeuna mah meuli blender ka toko kadaharan teh jang budak asupkeun blender colkeun nasi ter bubuk wawelkeun ka budak gede budak rasa eutik indungna nu muter doang blender lieur mikiran tingkah laku anakna ayeuna mah da loba anak blender indung baheula mere ASI teu nyaah zat protein gizi yang sesungguhnya aya dina ASI air susu ibu nepi ka budak 4 tahun umurna masih kene nyusuan loba baheula mah ayeuna mah hook mere susu ka anak paling ge sami ngawajuru geus dibikeun ka dituna dibikeun eta budak ka sapi wajar gede saeutik ceng ka dieu teh jadi loba anak sapi ayeuna ayo geura tafakuran indung baheula bari ngais bari ngahuapan Allah ya Rasulullah gede seeutik budak umur 2 tahun geus bisa ngomong ma ceurik tengah peuting ceng ulah ceurik baya kieu tatangga keur istirahat kacapean kaganggu mending sare deui mage hayang sare da isu kudu nyari ngaulaan maneh diayun ma heuh sok-sok diayun aya perem tengah peuting ngayun budak sare ceurik indungna maca zikir la ilaha illallah hebat eta indung baheula indung budak rek sare teu ku zikir ku sholawat ngawauhkeun ngaran Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nami Rasul direkamkeun ma sholawat na gaul ma sok perem laguna nu gaul ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji adfat tayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami aca kucu aku tahe kan bae nu penting sholawat daripada budak sare dibanting teu puguh-puguhna ayunan ku indungna bari ambek-ambekan budak mewek indungna nu kasurupan tengah peuting repe sia repe ngerakeun aing teh yang molor mana budak batur mewek waya kieu layak ku aing oh jadi indungna nu kasurupan repe ajurig tengah peuting budak diwauhkeun ka jurig repeh nama kan budakna molotot nanya mana mah jurigna inona bingung delean jurig eueuh salakina ngorok tibra tuh jurigna molor astagfirullah kasalakina nyebut jurig eta barem ayun mah di ayun zikir kuduna mah tengah peuting ngarekamkeun nama Allah kana ceuli budak ieu mah lain ayun banting budak barem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota cer goblok atuh budak jadi teu molor mikiran lagu yang geura poe Minggu dari ulin ka kota jeung ayah ganti atuh lagu ge keun naon aing ngadidik ibadah mah tong hari Minggu hari Jumat atuh barem ceng mah balik rajaban menang lagu anyar dengekeun pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan alus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah tulis Pak Ud pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran
eta ngadidik lagu alus. Datang bapana, "Beureum ceng, abah ge boga lagu matematika, dengekeun ceng. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua." Itu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat malah hese barang hakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun 16, seubeuh barang hakan berarti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 16 jumlahkeun 32, mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun 4, geus bager kami toha pamajikan bisa 4. Nah eta. Setuju lalaki? Alhamdulillah. Awewe setuju? Pasti. Sok ayo geura baukeun budak ka Gusti Allah. Panendung baheula mah Allah eta direkam. Orok di mandian di bedak kayu putih disipat disedok di bebek belur beut budak. Tapi hebat eta indung Allah. Ya Rasulullah. Ya mah lain ngais orok di polototan. Ti katep. Kunaon indungna nu cadel aneh. Ti katep, ti laja, ti eme, ti kotok kabeh tai absen. Wauhkeun ka budak eta tai. Atuh. Inget didikan baheula pan teu mampu indung bapa ngadidik dianterkeun ka kiai. Baheula mah urang ngaji ka kiai, belajar keimanan, belajar ilmu tauhid, indung bapa nganterkeun aya ijab qabul indung bapa ka kiai nu ngadidik. Kiai nitip anak kulah yang milu ngaji di dieu, pangbereskeun keimananana make ilmu tauhid, pangbereskeun salatna make ilmu fikih, pangbereskeun akhlakna make ilmu tasawuf, pokona mah ilmu-ilmu agama aya di kiai, kula percaya pangsolehkeun ieu budak. Urusan biayana kula nu jadi indung bapana tanggung jawab. Eta hebat kolot kitu teh, ngaranna kolot bijaksana. Ieu mah budak ngaji ka imah kiai, mimilu jeung babaturanana di jalan. Ngaji di mana sih? Yo Ustaz di KPPN, urang ge di di KPPN, hayu di jalannya milu, indung bapana teu nyahoeun. Satahun tak budak ngaji di dinya, nepi ka pasehat, maca Fatihah, bisa sholat, indung bapana can aya bahasa serah terima. Maaf, lamun aya kejadian doang kitu, budak ngaji dididik ku kiai, nepi ka solehna eta budak, tapi eueuh ijab qabul serah terima indung bapa ka kiai. Maka eta budak soleh di akhirat bakal nulungan kiai guruna, nyafaatan kiai guruna, indung bapana teu kasafaatan. Awas ya nu can ijab qabul. Sabab aya budak soleh nyafaatan indung bapa. Lamun eueuh ijab qabul kanu ngadidikna indung bapamna moal kabere syafaat ti anak nu saroleh. Maaf. Nu can ijab qabul ngabring isukan ka imah kiai. Mawa kotok 5 ewang. Ceuk kiai aya naon ieu marawah kotok sekalian kiai panguruskeun pangmiarakeun ieu. Ceuk kiai merkosa aing. Bejana anak kula ngaji di dieu kiai geus sataun ka kula dosa kunaon can ijab qabul da kula ge hayang katulungan ku anak soleh nu bisa ibadah. Sok salian kula lain nu ngadidikna kana ilmu agama kiai nu ngadidikna atuh kula hayang kabagian syafaatna budak soleh. Laju ayeuna urang serih tarima ya anak kula jadi santri kiai pangdidikeun agama sing kuat ibadah sing mantep urusan biaya nafkah kiai kula indung bapana santri tanggung jawab. Bari tanya ai kiai sok ngarokok ya ahli hisab. Ahli ngisab gitu ahli hisab. Rokona naon kiai samsu ka ayeuna mah kiai ulah nyiaran rokok ka mana-mana kiai mah cicing bae di imah sanghareupan anak kula cenah bisa ibadah urusan ngarokok kula nu tanggung jawab dijamin di stok ku kula sabulan sakalina tah 10 dus samsu. Kiai sok boga beas anya teu boga ka tu liar ka mana kula mah gawe ge teu boga geus kiai urusan beas kula nu tanggung jawab sabulan sakali tah 3 karung. Ya beas wungkul eueuh lauk mah keukeuh ku nyaran duit aya kula tanggung jawab jang jajan bekal nafkahna kiai sabulan sakali tah 10 juta. Aya teh jelema kitu di dieu. Sakieu lobana eueuh. Maksudna lamun aya titah pindah ka Karawang. Aing butuh nu kitu eta.
pan ai kuota nangeunah mah aduh kiai ge semangat ngajar ge kadenge sora kiai tiap maghrib alif pangaruh samsu beda hawana kana sora ba beas tilu karung pangaruh eta kenceng kana sora ta 30 juta seminggu santrina bubar areureun tarore kabeh kiaina kenceng teuing tungtuna kiai teu boga santri majelisna dirobah jadi warung kiai dagang beas dagang samsu eta ngaranna kiai kreatif atupan di mana-mana ai kiai mah kudu ikhlas tah aneh ai ikhlas teh sok disedekeun ka kiai ai kiai teh jelema lintong ngeret normal kiai ge hirup beuki dahar ikhtiar henteu ka mana-mana gawe henteu digaji henteu atuh wajar we kolot santrina hideng mayar kuduna kitu kesejahteraanna dijamin supaya kiaina husu di imah ngajar eta santri kitu da kiai jelema kudu nyatu boga anak boga pamajikan ngaranna ikhlas teh jang kiai wungkul nu ngaran umat Islam iman beribadah beramal ikhlas kabeh lain kiai bae tukang ojek ikhlas bawaan penumpang tapi kalau kasih ulah mayar aing ikhlas ayo siahakan teh pegawai negeri umat Islam mengabdi kepada negara sebagian daripada iman sabulan sekali gaji tong diterima ikhlas ameh kuru sa Indonesia kiai ge jelema butuh doa ai leungeun kieu doa ai duitna kieu teu gaul titin sia butuh doa ejeung tak gitu komplit doa butuh duit atuh da eueuh nu jauh jeung materi di dunia mah ece wajib nutupan aurat ku tiung ku busana muslimah apa menang nyieun sorangan ieu baju sanu nyieunna batur geuning dipake ku ibu ku ece ku neng dibeli make pantes saur Nabi tolabul halali fariidatun ba'da fariidah neangan duit nu halal wajib sabada migawe wajib neangan duit halal wajib buat migawe wajib buat ibadah nu gratis aya mah ad-dunya bid duit wa ma fi duit sakit ad-dunya bid duit gesit tapi ka ngaheujeun di WC umum mayar sabaraha oh berarti sarua ieu tiap aing nanya di mana bae ceramah harga ngising 2000 sadunya ya geus sepakati ulah cenah mahal teuing atuh pernah aing teu mayar di WC umum Rangkas Bitung diudag aing kudu jaga haji pelit astagfirullah aing teu ngeunah digitukeun kunaon ka bayar ji ulah main indit bae oh aing teu neuleuh sia di dinya sabaraha 2000 ji tah 5000 kembalian bro eueuh receh ji aing ngising deui oh daripada lapor duit aing 3000 mending aing ka jero deui 2000-an deui cerot-cerot geus nyisa 1000 lumayan 1000 eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1000-an ampun aing pemulangan ngising kana hitut jujur dah kula ge jelema butuh do geus duit lah tak jauh-jauh ti Cikampek ka dieu daripada kula di imah rieu tulu mikiran loba hulang-huleng hutang sok tahu karek panggih jeung aing mitnah aing loba hutang nyaho ti mana sih aing loba hutang hulang-huleng mending indit ka dieu liar sugan di dieu mah meunang doa astagfirullahaladzim engke bubar rajaban ece aka balik marawa ilmu kula balik mawa amal bahwa ieu sasalakina ieu ih ieu ngajebak bikang mah gampang teu di imah teu di pangajian nah huluna teh kan duit bah yuhan salakina teh stres oge Bu doakeun salaki urang nu arusaha anu can arusaha atuh sing tempat usaha sing berkah nu geus arusaha sing leuwih berkah usahana yang bakal yang bakal Ramadan ayeuna kedeung deui pan urang 2 mingguan deui ya teh nya rek asup ka bulan Ramadan bulan premium bulannya pre makan dan minum
Oke, Ramadan disebut bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, makan dan minum, pertalit perut terasa melilit. Di bulan Ramadan kayak insya Allah kita tidak melupakan solar. Apa solar? Sholat tetap lancar. Di bulan premium, makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, solar, sholat tetap lancar. Insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi Pertamax. Naon Pertamax? Pertobatan yang maksimal. Setelah kita lakoni premium, makan dan minum, pertalit perut terasa melilit, solar, sholat tetap lancar, Pertamax, pertobatan yang maksimal. Insya Allah di akhir Ramadan nanti kita akan mendapatkan bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Amit-amit orang dia ada di bibita surga teh lain. Amin. Amin. Tadi ya Allah, si panjang umurnya. Insyaallah Ramadan ya masjid gede kieu pinuh ke besok pinuh keluar ngampar. Saminggu mah. Komo malam kahiji, wah taraweh malam kahiji, imam teu kebagian tempat, kolong bedug imam kieu. Minggu pertama pokoknya mah geus lah pinuh ya masjid Ramadan, sebab masih open turnamen. Minggu kedua Ramadan baru babak penyisihan. Dua jajar mulai lalengit eueuh dileg-legan juri ge. Minggu katilu perempat final opat jajar. Minggu kaopat final tinggal opatan. Imam kokol bedug kurung dedes. Eta we 4 sekawan. Insya Allah mun teu mampu urang ngadidikna ka budak tentang keimanan, anterkeun budak kanu mampu. Saha para ulama para kiai itu pasantrenna tuh majelisna sok ijab qabul babarengan ka para kiai. Doakeun bae kiaina sing paranjang umur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hiji tazidul iman. Hikmah nu kadua non asep tina peringatan Isra Mi'raj. Nu kadua tathhirul qalbi, pembersihan hati. Rasul memeh diberangkatkan Isra Mi'raj dicarak heula ku malaikat Jibril ka sumur Zamzam, dibelah dadana, dibersihkeun manahna. Lain berarti hati Rasulullah kotor, eta mah nu bersih lebih dibersihkeun lagi. Naon sababna? Sabab Rasul rek siap-siap jadi tamu Allah yang maha bersih. Sebab Allah tidak menerima tamunya yang kotor. Rasul nu bersih dibersihan deui. Atuh komo urang sedengkeun urang namu ka Allah sapoe-sapeuting teh wajib 5 kali, lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Coba atuh euy supaya dina salat doa diijabah wayahna memeh wudu teh bebersih heula hate. Memeh wudu ya hasil rajaban ye. Engke maka tempat wudu teh marawa golok. Belah. Deuleu. Sampah. Runtah. Cek Imam Ghazali lamun jelema salat terus ngadua tapi dina hatena aya runtah eta doa moal diijabah. Diijabahna doa lain bersih awak wungkul, lain bersih tempat wungkul, tapi kudu bersih hate. Allahu tahirun la yuqbalu illa tahir. Moal narima kecuali nu bersih. Maka loba jelema ku kulutus guguru tu da aing teh salat teh unggal waktu, padusuna teu katinggalieun, bahkan ibadah aktif, berjamaah aktif tapi keukeuh we meuni seuseut aing hirup teh dunia teh, meuni hese aing rezeki teh. Hei, ulah nyalakeun salat, ulah nyalakeun wirid, ulah nyalakeun doa warjukni, ulah nyalakeun. Kunaon teu diijabah? Urang can sadar. Keur ngadua keur salat dina hate mamawa runtah. Bejakeun atuh Asep mana runtahna rek dipicieun ayeuna supaya doa dina salat komplit geuning eta hayang dihampura ku Allah aya dina salat doana, hayang diangkat darajat aya doana dina salat, hayang gampang rezeki aya dina salat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni komplit. Tapi konon beres salat teu diijabah ieu doa hate aya runtah. Bejakeun Asep rek dipicieun ayeuna keneh naon runtahna nu kahiji sombong. Jelema bisa sombong ku harta, bener teh? Asa aing pangmampuhna pangsugihna ngarendeng diuk jeung tatangga nu sangsara mending ngajauhan sieun katempelan miskin.
Ulah gitu moal jadi jelema sugih lamun eueuh doana fakir miskin bener teu. Karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tetangga. Batur ge nyahueun teh mobil teh 5 tahunan. Da kadenge tina belokna tak rem meuni jejeritan meuni kiri dit cenah beda. Ulah sombong. Bisa deui jelema sombong tina jabatan bener teu? Asa aing pangluhurna jabatan teu wauh jeung rakyat nu dihandap sadar moal naik ka luhur lamun teu dianterkeun ku nuhan. Makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah eung. Jadi kadinya dinya eta. Atuh ulah ngeres pikiran anak. Nu menang milih urang mah jojong di luhur markedasi panjang di kursi goyang ngedukan duit sidang. Bener teu? Gajina ge jutaan ratusan juta duitna ngadenge harga naik ekonomi acak-acakan minyak goreng eueuh langka meningisinkeun Indonesia teh cenah agraris loba sawit loba kalapa minyak goreng eueuh tolol ngisinkeun geus puluhan tahun merdeka teu boga minyak sayur jual we Indonesia teh sakalian. Boga minyak sayur mah tukeran jeung minyak tanah pusing. Atuh di luhur mah ngajara dog ngeunah bener teu duitna gede gajihna gede BBM naik harga nararaek ekonomi acak-acakan teu pusingeun teu eungapeun da duitna gede bener. Tapi ketika ekonomi Indonesia acak-acakan maaf nu eungap mah rakyat nu dihan makana inget keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab moal bisa naik ka luhur lamun teu dianter ku nuhan ulah memehna wungkul naik nu dideuleuh anu dipakena politik nempo ka nu leutik sabab hayang didukung tapi geus nyong colok di luhur nu dipakena politik nipu ka nu leutik. Naon nu terjadi nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh tak kitu bantuan aing. Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetap malarat, di laluhur makin makmur, benar? Listrik, neon, tai kuda di kadutan, ngarti teu ece, sarua. Listrik, neon, tai kuda di kadutan, rakyat leutik kalaparan teu naon nu penting beteng abah, beteng ibu, di laluhur ngagerendutan. Benar? Ya Allah, duit Indonesia teh loba triliunan kan dirampogan wae ku bangsat di luhur. Ya Allah ya Rabbana triliunan dikorupsi. Hukum nacan stabil di urang teh beda jeung batur, di Cina koruptor beunang ditewak digantung nepi ka pae. Di Indonesia koruptor beunang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus. Di Saudi koruptor beunang ditewak dipotong leungeunna. Di Indonesia koruptor beunang ditewak dipotong masa tahananana nu kuduna 8 tahun jadi 2 tahun bil fulus lulus mafi fulus mampus gitu. Kritik of bawen boleh, ngeritik membangun boleh, yang dilarang tuh kritik of broken, ngeritik tapi ngaruksak. Kunaon sababna karunya loba dulur urang di luhur saiman bener teh besi cilaka di akhirat sabab di sidang akhirat mal bisa mawa pengacara. Di sidang di dunia loba duit kene bisa mayar pengacara. Bener? Tapi ingat lamun bebas anjeun tina hukum korupsi tapi teu menta ridho ka masyarakat lamun bener anjeun korupsi malingan duit rakyat laju nyana maot teu menta ridho ka rakyat ente moal lolos ti pengadilan Allah di poe mahsyar. Eta nu bahaya mah. Teu bisa disogok malaikatna ge. Benar? Mentak sing saralamet cenah tara robat heula ka Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, sombong bisa bijil deui tina ilmu, bener? Asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papatan ku sahanapeun sok tara daek narima. Sombong bisa jadi bijil di tina kakasepan. Asa aing panggantengna meuni mung babaturan akur jeung babaturan. Hei, maaf Roni. Lamun ngarasa pangkasepna ulin tuh ka Mekah jadi goreng di Mekah mah. Sabab di ditu jarangkung kararasep marancung. Aing tiap umroh teu pede leumpang di Mekah di ditu di hotel, teu pede aing di hotel. Mun leumpang teh hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Belah katuhu Mesir mancung aing pesek.
belah dia Turki bodas aing geuneuk aing mundur bae ka buri geus si anu ganteng ti hareula bae sia ti heula aing tungkul di buri sorangan bari syukuran bae ka Allah ya Allah nuhun sakieu ge bisa ka dieu deui nuhun Gusti nikmat Gusti ieu teh aya tandinganna aing geus disyukuri mah hate diubaran ku Allah burudul ti burieun aing jamaah rombongan Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi aing nu meunang bisa jelema sombong ku kageulisan dengekeun nopi asa panggelisna mung gaul jeung teu babaturan sok sia ka Mekah nasib jadi goreng nopi loba nu leuwih geulis di Mekah Saudi jara rangkung mararancung bararodas bening komo Libanon mah bening Libanon panggeulisna lamun neuleuh orang Libanon nginum cai jam-jam kadeuleu cai jam-jam nyurulukna doang gelas doang kaca ti corona teh henteu hurik henteu tak aing mun leumpang sok teu eureun-eureun jubur aing diciwitan ku pamajikan mata kunaon sih neng nyeri nyuwitan bae molotot bae mata oh atuh aing peureum nu geulis katabrak pamajikan ngada tabrak jubur onta astagfirullah oh cemburu pamajikan teh cemburuan tandanya cinta ya iyalah tarik teh cintaku maing setorna unggal peuting gede bae bapak-bapak eta resep namun hayang boga pamajikan bager kumaha do kumaha sia we iis da teu gablek duit mah ke rumah tangga ge ripuh bener harga nararae kabutuhan loba salaki teu gablek duit pan ngadenge harga naik tapi wir pamajikan nu milu naik tung keripit ahai tulang bawang diwiri nyungcung teu gablek duit ka salaki ngajak perang mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trongkeng terang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di takbirit ngabibita sayang berit jagalah suami bu jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki euker pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan nu ngora geus melendung cek ibu-ibu salaki cekekeun jurig maaf pak sorry bapak maaf I'm sorry pak sekaya apapun bapak menjadi suami kumpulin harta bapak sedunia buat bayar jasa istri nggak bakalan kebayar cicing aing lain ngabelaan bikang lain aing ieu dari lubuk hati yang paling dalam karena dengan diutusnya Rasulullah ke dunia wanita diangkat menjadi 3 tingkat derajatnya di atas bapak naon sababna sabab awewe boga jasa teu bisa dibayar ku salaki jujur jenjang menuju kehamilan pamajikan sok miceunnan darah kotor heula sabulan sakali bener urang ngalaman teu pak teu cenah lamun naon ngaranna eta teh head bahasa agamana bahasa nasionalna men bahasa Sundana naon di dieu kotoran bahasa Jawarana naon si brewok utah getih gitu brewok utah getih si botak jadi merana cicing tong diteruskan cicing cenah bejana lamun keur head ibu-ibu anu nyeri awak nyeri suku nyeri cangkeng bener salaki ngarasakeun teu pak urang hayang tadi mah bersih bae urang mapan cek ibu-ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun Allahu Akbar lohor adan ibu mamolor bablas nepi ka subuh ka isya sugan cek salakina dosa sia teh salat sorry kak men ngeunah eta ngajawab Ramadan berang-berang lohor di kamar nyatu bae
salakina asup ka kamar ngeunah bae aing leuleus lungse puasa sia nyatu di kamar dosa sia teu puasa sorry kak men saha teu percaya kakak deuleu bantak perhatian jang ibu ye lamun boga salaki tilok salat tilok puasa Ramadan gerakkeun beulikeun softtek atau ilalaki di mana masangna wawalkeun kana sungutna makana nu men bikang lalaki mah henteu sabab lalaki men bikang aya penanggulanganna make softtek coba lamun lalaki men kumaha softtekna pikir ku sia kira ku lalaki men dibuntel ku anduk ai bikang mah aya softtek teu beli softtek mudah bikang mah tinggal lompat ke dapur lap kompor jejelkeun susah amat mens jasa yang nggak bisa dibayar oleh suami. Yang kedua hamil, betul ulah waka gede beteng keur ngidam dage ripuh kok mau gede beteng 7, 8, 8 bulan doang mau drum band bae kemana-mana waktu na molor teh jojong ibu bener tuh salaki mah ngerek bae ngorok ibu mah guling gasahan molor gede beteng mah yang gigir bae pan pegel nang kuban cieun mejret ta beteng nang karak bae pan curiga cieun anu naik deui naik mendaki ke puncak gunung pan ripuh eta guling gasahan ibu naon deui jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki ngalahir nyeri ibu ribuan urat saraf yang kecil putus tanyakan ka bidan is atuh tarohana ge nyawa bener ngarasakeun lalaki teu jojong bae di luar ibu mah di jero pan jeung bidan di kamar ngaheujeunkeun orok salakina mah di luar nyetan jinggo bari wiridan lalaki abebe lalaki abebe lalaki abebe goblok eta pamajikanna di kamar jeung bidan aya salakina bener bu bidan ieu karunya pamajikan geus leuleus tanagana geus beak kitu hulu orok geus nong totrek bijil bantuan karak nyampeurkeun sabar ka nyeri kapok eta hulu budak geus nong totejeun enggak jawa tanaga jeung kakak sok aya tanaga baru hayo bareng tuh 2 3 ayo hayo jeung kakak bareng ngaheujeunna ayo bager hayo bismillah pan salakina teh heula nu ngajuru sampai ka bidan kaget ieu orok bau naon orokna teh koneng deh goblok ngising sia eta nyawa tarohanana nyawa tapi aneh aya kelebihan deh ibu-ibu kelebihan naon ibu-ibu itu punya keberanian manusia yang paling berani di dunia dan sakti cuma satu siapa ibu-ibu mana keberanian kesaktian ibu-ibu nu kahiji berani menghadapi kematian nu paling wanian yang heurepan paeh awewe lamun ibu boga anak 5 berarti 5 kali narohkeun nyawa bener teu pan nyeri narohkeun nyawa makanya hebat jadi pemberani ibu-ibu buktina naon eueuh nu kapok orok nu kahiji karak sataun induna geus utah deui cenah nyeri jeung ibu-ibu adalah orang sakti di dunia sakti kumaha ibu-ibu kelebihanana mampu menghidupkan yang mati hebat Nabi Kang mah bisa ngahirupan nu paeh ngahurungkeun kompor aya ka mana wae mikirna jeung nu katilu kesaktian ibu-ibu mampu melihat dengan tembus pandang wow tembus pandang Pak dedeleuan bikang mah tembus ulah macem-macem sia ka pamajikan tak aing teu ngalawan ka pamajikan sieun tembus pandang pamajikan tiap aing nunda duit di mana bae kanyahoan bae berarti eta bikang ahli copet aya awewe kitu sok kada kodok kana dompet salakina aya teh
eueuhnya wah aya di mana hoax si amitna eueuhnya bunya eueuh nu ngaku awas tah runtah hate nu kahiji som mana deh asep runtah hate nu kudu dipicieun supaya doa salat diijabah ya hasilna rajaban bersiah nate nu kadua panasan teuing kudun eta panyakit eta teh lamun neuleuh dunya batur ulah neuleuh ka luhur ka handap bae mun urang boga motor ulah neuleuhan bae mobil deuleuh motor urang bae syukuri eta batur kemana-mana naik mobil urang motor nikmati aja nempona ka handap kau mau batur mah sepeda aing mah lumayan motor henteu ngabose tatangga aing belah ditu teu boga motor teu boga mobil bogana sepeda ka mana-mana ngabose we bitisna nu boga sepeda tong neuleuh kana motor deuleuhna ka handap sepeda ge lumayan ngabose ge sehat daripada babaturan aing nu di ditu teu boga naon meh nama ka mana-mana lempang bae nu teu boga naon aing syukuran teu boga naon ge aing bisa keneh lempang mobil motor sepeda teu boga tapi aing bisa lempang deuleuhna ka handap komo tatangga aing belah ditu geus 3 tahun teu lempang-lempang stroke cek nu teu bisa lempang aing teu bisa lempang teu boga mobil teu boga motor teu boga sepeda bahkan teu bisa lempang tapi alhamdulillah masih keneh hirup nempona ka handap komo tatangga aing belah ditu geus 3 poe paeh cek nu paeh atuh nyaho aing eta mah susul ke ka kuburan anak ditanyakeun gitu. Jadi urusan dunia mah neuleuhna kahan lamun urusan ibadah karak neuleuhna ka luhur batur bisa berjamaah piraku aing teu bisa batur bisa lempang ka masjid piraku aing teu bisa lempang ka masjid aing rek berjamaah ayeuna mah mantap kitu batur bisa sodako piraku aing teu bisa aing mampu aing rek mere sodako hebat panasan kana iba kuduna kitu batur bisa ngabring ka majelis talim piraku aing cicing di imah aing gak bisa lempang arek ngaji aing ka majelis ayeuna ngariung jeung tetangga hebat ieu mah kana ibadah teu panasan teh karek ka mana ngabring lohor masjid berjamaah oh nitipnya nitip si goblok nitip salat si eta mah tak jelema kitu mah linglung di akhiratna dengan ganjaran teu kapangi-pangi dititipkeun bae si eta mah naon deui asep runtah teh nu kudu dipicen dendam memeh rajaban loba musuh balik rajaban loba dulur amin jadikan prinsip kurang bojong sarung dulur 1000 saeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat lamun hirup kitu salalemur jeung tatangga deukeut akur insyaallah sakumaha sempitna jalan bakal jojong lempang tapi lamun salalemur tatangga ieu musuh urang kabeh maaf sakumaha gedena jalan moal bisa lempang-lempang acan leres teh yuk orang belajar jeung tatangga melak cabe supaya jadi cab melak hade supaya jadi had tatangga senang orang milusen tatangga sedih orang milusen memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula sabab aya pangabutuh ngadadak moal menta tulung kanu jauh pasti kanu de kitu resep lamun loba dulur bener teu doang awak rasok aya kompak beda profesina awak teh suku jang lempang leungeun jang nyekel mata jang neuleuh ceuli jang ngadenge letah jang ngarasa bibir jang ngomong irung jang hisep udara beda-beda tugasna tapi kompak sapapait sama manis ditajong indung suku karena batu nepi kagetihan sanu pangheulana ripuh saha bibir padahal tatangga jauh nu cilakan sama dihandap tek kemonyong cek leungeun naon wir jok bibir tatangga cilaka dihandap suku tulungan leungeun turun mencetan cek irung aing mah nyengir baina mantuan aing mah nyengir simpati cek mata aing ge simpati ceurik bae ceurik ceuli milu beureum simpati huntu milu kakereket teu disangka jubur dibenerkeun eta tulang nu bengkok teu kuat nahan ka nyari gogoakan prat prot kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun saya eta mah ngarengkol we di jero teuing saya eta mah masa bodohan saya eta mah cuek bae saya eta mah teu pipilueun molor we di jero eta teh cirina jelema licik saya eta mah licik teh kumaha giliran nyana aya kahayang ngariweuhkeun sarerea
kudu neang amil, kudu aya penghulu, kudu aya wali saksi lamun si eta aya kahayang jelema licik si eta mah kudu make surat resmi teu penghulu SIM STNK BPKB ditanda tangan hareupeun amil naon SIM surat izin menginap nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit didinya nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok si eta tamun aya kahayang ngariweuhkeun sarerea tak urang mah kudu kompak naon deui cenah runtaha teh Asep nu kudu dipicen sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa akhir dunia diudag-udag bakal ditinggal sementara kesenangan akhirat nu abadi wal akhiratu khairu wa abqa lolobana teu dipikiran sama sekali ulah sarakah tingku dunia lain ulah neangan dunia jang bekal iba jang bekal engke deposito jang di akhirat mudah-mudahan aya manfaatna sing paranjang umur geus 1/2 sing paranjang umur disehatkeun lahir batin anak urang nu maras santreun sing ngarasil ilmu anak urang minantu urang dulur urang salaki urang nu araya keneh keur arusaha sing barokah usaha rezekina jang bekal ibadah anu can arusaha anak-anak urang minantu urang sing buru-buru dibukakeun tempat rezekina ku Allah jang bekal ibadah sakitu bae urang ngadua sekalian aminan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته